budak santri di Puruan, ulin pinuh kabagjaan, sempal guyon gogonjakan, narembang silih tembalan, tembang asih keimanan, tembang dede keislaman, rumpaka keakhiratan, wirahma keselamatan. Di pesantren Cipasung Nakelek Gunung Galunggung, muka jalan ngemprai hurung, ngarah lengkah tebingung. Di pesantren Cipasung Nakelek Gunung Galunggung, nimba ilmu anu luhung, ngarah jaga tegaduhung. Di pesantren Cipasung Nakelek Gunung Galunggung, opat welas silih mulut, jaang bulan narawangan. Budak santri di Puruan, ulin pinuh kabagjaan, sempal guyon gogonjakan, narembang silih tembalan, tembang asih keimanan, tembang dede keislaman, rumpaka keakhiratan, wirahma keselamatan. Di pesantren Cipasung Nakelek Gunung Galunggung, muka jalan ngemprai hurung, ngarah lengkah tebingung. Di pesantren Cipasung Nakelek Gunung Galunggung, nimba ilmu anu luhung, ngarah jaga tegaduhung. Di pesantren Cipasung Nakelek Gunung Galunggung, muka jalan ngemprai hurung, ngarah lengkah tebingung. Di pesantren Cipasung Nakelek Gunung Galunggung, nimba ilmu anu luhung, ngarah jaga tegaduhung. Haya awewe zaman ayeuna, ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang jika lalaki. Cenah emansipasi bari utek
tengarti bisnis perang penting bisnis naon juga teh teing salaki nadima na jaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjeng bambu hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarepkeun bisa laki cenah mah teu cukup wae emas berlian rencem ngaku bati cenah bisnis padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tak bisa daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat emansipasi bari utek na tengarti bisnis perang penting bisnis naon juga teh teing salaki nadima na jaga tulang panto anak diasuh cukup khusus terjeng bambu hayang mobil mewah gabelaan jadi runtah ngarepkeun bisa laki cenah mah teu cukup wae emas berlian rencem ngaku bati cenah bisnis padahal mah hadiah dirupa-rupa bayawak awewe nu kitu lain awewe modern tak bisa daging benci tentukan jagal nganut emansipasi keluar tina aturan montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat kabeneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan di dodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa ngan nyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil mundaikeun rek langsung diajak kawin mengpeng boga duit tiis keur ipeka keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak cek beja mah manehna teu kapi duit asa cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur olah milik nusa eutik mundaikeun rek langsung diajak kawin biar janda yang penting mah pengertian kenyung kelit teu kancang timuruan teu panasan ningali pada tatangga keur mah hayang tibah heula ngaheroan ti waktu zaman sakola ngan hanya kal teu wani pok nu mata lamun
hayang ulah sok takok. Tak beneran cek beja mah nu geulis teh lelengohan didodoho di bareto ayeuna pareng manehna jadi randa. Cek beja mah salakina maotna teh teu pira dicium singa nganyiumna geregeteun pipi coplok panonolol pejit bijil mundaikeun rek langsung diajak kawin mengpeng boga duit tiis keur IPK keur mas kawin geus boga gelang perak nu penting mah daek diajak balangsak. Cek beja mah manehna teu kapi duit asal cukup keur balanja jeung kiridit sederhana hirup tetangga ka langit pinter ngatur ngolah milik nusa etik mundaikeun rek langsung diajak kawin biar janda yang penting mah pengertian teu nyung telit teu gancang timuruan teu panasan ningali pada tatangga keur mah hayang tibah heula ngaheroan di waktu zaman sakola ngan hanya kal teu wani pok nu mata lamun hayang ulah sok kagok.